La ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Anu ku pribados dipihormat oge dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala kalayan kelas 12 anu sami-sami hadir di payunan laptop atanapi di payunan HP sewang-sewang. Insyaallah dina dinten ayeuna orang bakal medar materi ngeunaan bab kedua anu judulna taya sanes nyaeta carita wayang, sanes cerita cinta. Eta mah judul lagu. Kos kumaha hafal cerita cinta? Cerita cinta pertama ku rasa, jangan pernah akhir cerita cinta kita. Hey, eta mah cerita cinta, ieu mah cerita wayang. Karena dina cerita wayang mah seueur tah kokina supados urang teu gagal fokus ulah di skip eta video, terus anu kaduana kada ditulis materina ngan kada hilap sataacana urang lumpat kana classroom, dina classroom kedah ngisi absen. Nomor kaduana like sareng komen nami sareng kelas sewang-sewang dina channel YouTube WG Cosmos. Terus gitu nya mangga regepkeun sareng tulis materina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ayeuna urang bakal medar materi bab kedua kanggo kelas 12 anu judulna nyata carita wayang. Kos kumaha carita wayang? Carita wayang manggargepkeun. Carita wayang eta teh sarua jeung carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang anu dipaenkeun ku dalang. Cerita wayang kaasup kana wangun sastra prosa. Makana aya istilah wayang jeung carita. Sani cerita hei cerita hei cerita sanes eta. Tapi ieu mah carita wayang. Aya oge ngaran kana wayang. Ai wayang mah nyata sarupaan jejelemaan, lain jelema tapi nyarupaan jejelemaan anu dijieun tina kulit atanapi tina kai teh sarua jeung kayu anu diibaratkeun tokoh anu dilalakonkeun dina carita wayang gitu. Anapun carita wayang lamun ningali kana sumberna asalna ti India. Indihe meureun apal ari India mah kos kumaha kitu nya aya Sahrukan gitu, di urang ge aya Sahrini, lumpat kana kadaharan aya Sarimi, lumpat kana binatang aya Sarimi, tung teng tung tung teng tung tung teng tung tung. Ieu mah Sahrukan asalna ti India. Sarua keneh ieu ge ngan beda teh ieu mah masalah carita wayang. Carita wayang teh asalna ti India nya. India non ibu kotana anu apal New Delhi, betul nya. Carita wayang teh asalna ti India anu nyokot kana babon. Ai babon teh sumberna tina kitab Mahabharata jeung Ramayana gitu. Asalna kecap tina wayang teh sarua jeung bayang gitu. Bayang teh wayang, lain bayanganmu selalu menggoda sanes eta, tapi ieu mah wayang, cerita wayang. Nah, jadi sumberna teh nyokot dina kitab Mahabharata sareng kitab Ramayana. Tuh, ari carita dina Mahabharata nama eta dianggit ku atanapi ditulisna ku Wyasa nya. Dina carita Mahabharata anu nyekel keadilan teh taya sanes nyata Pandawa, disebut Pandawa 5, dimulai dari Yudhistira, Bima, Arjuna, terus Nakula sareng Sadewa. Sedangkan anu murka nyata Kurawa. Eta lamun dina kitab Mahabharata carita. Para wargi sadayana, siswa-siswi anu ku pribados dipihormat, tas sakitu materi anu kurang dipedar dinten ayeuna, mudah-mudahan aya manfaatna. Ulah hilap
Eta materi sadayana kedah ditulis di buku sewang-sewang. Nomor kaduana insyaallah dina pertemuan salajengna urang bakal ngalaksanakeun tugas kanggo sewang-sewang. Tah segitu ya, mudah-mudahan aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.